Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten pamirsa sareng simkuring Serena Maylinda dina warta antara news. Dina dinten ieu simkuring bade nepangkeun hiji warta ngeunaan kana kagiatan dina ngajagi kabersihan di lingkungan sakolahan. Siswa sareng guru sakola SD Alam Muhammadiyah kedanyang anu katelah ku SD Al Madani parantos ngayakeun program jasa komunitas pikeun ngabersihan lingkungan sakola dina dinten Salasa. Kagiatan Jumat bersih ieu dirangkep dina tema mika nyaah kana lingkungan sakola. Saat upacara, siswa sareng siswi ngabagi-bagi tugas ngaliwatan pituduh sareng bimbingan ti guruna. Aya anu ngumpulkeun runtah di buruan sareng aya oge anu keur misa-misakeun runtah organik sareng anorganik. Sabagian murid nu lian deui ngurus pepelakan kembang anu karek mekar. Aya anu nyiram tangkal, aya anu motong bagian kembang nu parantos sayu, sareng aya oge anu ngumpulkeun kekembangan nu tos garing pikeun ngadamel bibit. Di buruan sakola ieu seueur kekembangan sapertos kembang soka, kenikir, kembang sapatu, lidah buaya. Salian eta aya oge pepelakan anu sanesna sapertos cabe, sao, balimbing, bayem, jeung serep. Pupuhu kurikulum MPD Lilik Isnawati nyatakeun yen ngalangkungan kagiatan ieu pikeun praktek pangajaran PLH pendidikan lingkungan hidup ngalatih murid supados tiasa ngabiasakeun hirup sehat sareng sakaligus mika resep kana pepelakan saurna. Sakitar saja eta kagiatan lumangsung, murid sakola teras ngaberesikeun pananagana nganggo sabun ayeuna sakola nu aya di Griyakarya Giri Asri, Blok T11, Kedanyang, Kecamatan Kubomas Gresik teh bikin katingali bersih, rapi, tur endah. Pupuhu sakola Dr. Andes Ahad Hasan Anwar MPD nyatakeun kareus pisan lamun migawe bareng silih gotong royong pikeun ngabersihkeun lingkungan sakola. Alhamdulillah lingkungan sakola urang parantos janten langkung bersih sareng padamelan karasa hampang tur pikareseupeun sabab dilakukan ku sasarengan saur anjeunna. Nah pamirsa sakitu wae marta Sunda anu tiasa kapihatur dina dinten ieu wilujeng patepang deui dina warta nu sanesna dina dinten nu bakal dongkap. Amit mundur amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.